tah diirik teh parena diirik ditingcakan gitu jadi sepados ambrol da kapungkur ge kolot urang baheula satu acan aya rontog mesin rontog satu acan aya gebutan pare cara ngalaan buah pare teh nya ku cara diirik. Hebat kapungkur manya ku pare ladang ngirik menang ngiriknya bisa swasembada beras. Tapi zaman kiwari teknologi geus canggih geus aya combine harvester malah beras kalah karek diimpor. Aduh, padahal di urang oge harga pare teh gejret ayeuna teh ngajual loba teh di ladangan ngajual saeutik sarua wae. Kumaha atuh ieu petani ieu baroga pare ngarambrek di imah parena. Mangkane butuh mending geus meuyod. Ti mimiti mayar listrik nepi ka mayar. Bang.